Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa sahilni abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun nenam ang tu'mina sawijian tang imanakun sira billahi kalawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira utusan Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli lan pira-pira utusan Allah wa bil yaumil akhir lan kalawan iman dinane kang akhir wa bil qadar lan iman kalawan pasten ayat tegese bagus-bagus ya qadar wasarina lalana ya qadar minallahi saking Allah Ta'ala hale maha dukur ya Allah. Sundana Bismillahirrahmanirrahim. Paslon altosna ya pasal bade martelakeun kana sapirang-pirang rukun iman. Cek ieu arkanul iman ari sapirang-pirang rukun iman sitatun enta aya genep. Angtumina kahiji sapirang-pirang rukun iman teh nyaeta kudu ngimankeun anjeun billahi ka Allah. Wa malaikatihi sareng sapirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi sareng sapirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng sapirang-pirang utusanna Allah wa bil yaumil akhiri sareng kalimana kaopatan nyaeta iman dina poe nu akhir wabil qadari sareng kagenep sapirang-pirang rukun iman teh nyaeta iman ku papasten khairihi tegasna bagus-bagusna ieu papasten teh wasarihi sareng gopet-gopetna ala teh gopet kitu butut teh ieu papasten minallahi ti Allah taala barianan maha luhur ieu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tegasna ari sapirang-pirang rukun iman dina ieu kitab mah eta aya genep. Mana rupana nu genep teh hiji kudu ngimankeun anjeun ka Allah wa malaikatihi sareng kudu ngimankeun anjeun ka sapirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi sareng katiluna kudu ngimankeun anjeun ka sapirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng kaopat kudu ngimankeun anjeun ka sapirang-pirang utusan Allah wa bil yaumil akhiri sareng kalima kudu ngimankeun anjeun ka poe akhir wa bil qadari sareng kagenepna kudu ngimankeun anjeun ka papasten hade goreng tetep ti Gusti Allah dihijikeun eta teh wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala kabil qadari sareng ku papasten khairi tegasna alusna papasten teh wasari sareng butut-bututna papasten gopet-gopetna papasten minallahi ti Allah taala berian malur Allah. Jadi kagenepna mah nyaeta kudu ngimankeun anjeun kana papasten hade goreng tetep ti Gusti Allah. Sekali deui tegasna sapirang-pirang rukun iman teh eta aya genep. Hiji kudu ngimankeun anjeun ka Allah, dua kudu ngimankeun anjeun ka sapirang-pirang malaikatna Allah, tilu kudu ngimankeun anjeun ka pirang-pirang kitabna Allah, opat kudu ngimankeun anjeun ka pirang-pirang utusan Allah, lima kudu ngimankeun anjeun ka poe akhir, genep kudu ngimankeun anjeun ka papasten hade goreng tetep ti Gusti Allah. Hiji ayeuna mah ditambahan ku segat paslon nanya urang segatan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon segatna masdar sulasi mujarrad sulasi majid sulasi mujarrad bab awal sarua jeung nasoro cik coba akurkeun nasoro yan suru nasron pasolayap sulu paslan binana bina soheh lantaran henteu katerapan ku harap elat ku hamzah jeung ku tanib wallahu alam bisawab.